Teu boga salah henteu. Ngan kamari teh ucap warga warga. Kah ditempelkeun kitu. Lain jang dikitukeun eta mah jang Ngomong-ngomong mana apal ti saha si teteh konter bogohon ka maneh? minum pencuci piring lah. Ruas tak? Ruas etik, masa etik. Gitu kan, lain. Urang aing maneh ka mana wae, asa kari ka tempo Nyumput aing mah kamari mah mata tara katingali oge. Hah? Nyumput. Pantesan atuh maneh tara ka temponen Ngomong-ngomong, pedah naon maneh nyumputnen Urang sieun ku si Pajar euy. Sieun ku si Pajar. Emang boga salah naon atuh ka si Pajar? Teu boga salah henteu. Ngan kamari teh ucap warganya. Bakal aya serangan Pajar. Jadi urang teh sieun ku si Pajar, sieun ku kumaha. Nah, ari sia bonen atuh. Lain kitu konsepna ari sia. Anjay. Aduh. Jadi buntut. Jelek mah nih eueuh ti taheun. Geunaheun jiga teh lamun make koyo ieu harap juga dengan make koyo mah euy. Aduh. Kunaon sih teh? Aing nyeri huntu si teh Jib. Aduh. Jika ada pang melikeun koyo lah ka warung Jib lah sakedeung Jib. Geunaheun jiga make koyo. Sia mah rupa-rupa make nyeri huntu sagala deui. Dia kan atuh mana dek meuli koyo teh, mana duitna? Nyasar teh aing teh eueuh teu boga duit teu make duit maneh heula Jib bikin digantian. Ai mah duit nanti kurang. 10 menit kemudian. Aduh, si Semar ku Jib deui teuing aing meuli koyo teh. Aing geus teu kuat. Aduh. Ya, mana koyo teh? Koyo mah ege iya ya, tapi sarua ege jang obat nyeri huntu. Sarua. Jiga koyo sarua. Ayo maneh kah ditempelkeun kitu. Lain jang dikitukeun eta mah jang diuyup. Lain ditempelkeun. Sia mah tadi cek mah sarua jiga koyo, pan koyo mah ditempel. Anjay. Naon euy? Ieu macul. Heeh. Ya, deuna euy. Naon? Sigana si teteh anu jualan pulsa di hareup itu bogohun sia ka urang euy. Wih, hade atuh Ngomong-ngomong mana apal ti saha si teteh konter bogohon ka maneh? Buktina urang bieu meuli pulsa kalkan meta nomor urang. Nyaho atuh koplok mah nya. Maneh meuli pulsa minta surat KTP. Anjay. Barirat anjir awak badag ge meuy. Lempang sakitu ge. Jib, Naon? di mana euy? Di ditu. Hai, maneh? Awak badag. Barirat duh aing euy. Naon kitu? Hayang diet aing teh euy. Teh diet. Gampang teh diet mah. Gampang kumaha ieu teh? Gampang atuh mah ngejek diet mah. Heuh kumaha gampang teh? Minum pencuci piring lah. Nah, maka pencuci piring. Kapan pencuci piring teh pembasmi lemak. Anjay. Lain kitu atuh taneup sekana Mah tuh. talanan. Oh. Ada aja weh. Nah, ada tuh.
ada hese gitu tuh. Anjir. Lain gitu konsepnya atuh ai maneh. Anjay.